Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamiarsa subscriber YouTube Mang Cecep Goro Bacep di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Sirod Jelema Gaib bagian ke-15. Ieu yasana Bapa Kasukana. Sata acan dipedar ieu dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rebunuhun laksa ketika bingahan ka anu tos setia satuhu manco ngomen ngalai kana ieu dongeng-dongeng channel YouTube Mang Cecep Goro Bacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibales ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Tina pakat tingku rewas jeung bingung nyangkeh bojona nu harita kapaehan iuk bae eta bedog ku Sirod teh dikadekeun celop meneran kana pingping. Atuh jaksa teh ngakerung lantaran bedog jang Sirod waktu dikadekeunana menar luhureun tuurna kawas kana urat gede. Atuh getihna teh nyebrot gerung jaksa ngagorowok. Oh bari buncelik ningali tuur manehna sarta nyengir semu nyeri. Waktu jaksa keur ngagerung humarurung nyeri tuur jang Sirod benih sakilat gancang nyeepon dipanggul terus nyingkahan ka jaksa. Atuh harita melotot tapi teu daekeun ganggu ngan ukur melong. Tuurna anu ngapurial getih sarta pedogna gen apel ku Sirod henteu dicabut terus ditinggalkeun bae. Sanajan ngarasa berat tapi Sirod teh maksakeun nyiepon dipanggul bae. Lamun manehna geus cangkel jeung tanagana geus suda gek bae manehna diuk bari ngalakuan nyiepon anu ngalempreh teu inget manehna aya di mana. Atuh jang Sirod watireun terus beungeutna nyiepon ku manehna diusapan sarta pok diajak ngomong. Nyai nyiepon geura lilir atuh bojo akang geus teu aya jaksa mah nyai. Ieu mah geus rada jauh. Geus kitu karsana Gusti nyiepon kulisik usik drai panonna oge beunta ret ngareret ka lalaki anu keur ngalakuan manehna kacaangan cahya bulan nu saukur reyem-reyem. Tapi harita mah atra awas kana eta beungeut yen nu ngalakuan manehna teteh lapisan Kang Sirod. Kang, di mana urang teh Kang? Nyiepon nanya tapi henteu cengkat manehna teh tetep bae disangkeh bari dilahun ku salakina. Nyai geus deukeut ayeuna mah tuh belah kaler jalan kareta api teh yen teu lamun urang teras mapai jalan ieu berasna teh ka jalan kareta api. Lamun itu tuh ka belah kidul imah urang tos emut deui kana ieu tempat nyai. Ceuk Sirod bari ngusapan buuk amis cauna nyiepon. Emut ayeuna mah Kang Sirod, tapi ari jelema gede anu tadi rek ngokos urang lebah mana. Tos kalangkung atuh nyai. Ayeuna mah kantun kalembur bae. Tapi mapai kuburan tiasa cengkat ayeuna teu nyai. Kantenan bae tiasa mah Kang Sirod. Ceuk nyiepon bari terus manehna cengkat jung nangtung sarta ngarenghap narik napasna bari luak liuk ngenca ngatuhu. Keur kitu gebreg tangkal lagi aya nu ngagebregon katambah luhureun manehanana atuh gebeg nyiepon ngagebeg gabrug ngarangkul deui ka Sirod mani pageuh nyekelanana teh. Nyai tong sieun nyiepon eta mah geus biasana beroraah ayeuna ti peuting apan ari berang oge mindang aya nu kitu.
ririwa eta mah nyai keun bae tong di pikiran ngarah urang teu cilaka ku polah urang sorangan omong si Rod bari nyengkatkeun anu muntangan. Kang Sirod, heueuh abdi teh Kang, sieun. Jawab Nyi Epon manipias eukeur mah masih bangbaungeun ku jaksa teh meureun. Moal Nyai, keun nu kitu mah biasana ngabagiakeun ka urang eta teh. Tiasa ayeuna leumpang, tiasa Kang Sirod, tapi ka mana urang teh jalanna? Ceuk Nyi Epon bari tetep nyekelan leungeunna Sirod. Urang kaditu bae tuh kalebah kuburan, ngarah lenglang teu aya aling-aling. Moal cara di dieu teuing, jawab Sirod bari terus manehna leumpang lalaunan. Keur waktu manehna leumpang di sisi lembur katinggal aya nu keur ting rariung atuh jang Sirod rewaseun. Terus manehna nyalingkar sarta ngomong ka Nyi Epon nyaritana lalaunan. Nyai, tinggal tuh aya nu ngajarentul deket imah urang. Saha kira-kira nanya Nyi Epon? Boa-boa Kang Sirod eta teh jurig deui, jawab Nyi Epon sorana teh lamun pisan ampir-ampiran teu kadenge. His, lain eta mah Nyi Epon, piraku aya jurig gitu. Beda tuh dina rigigna oge. Ieu mah moal salah deui tetangga urang. Tapi naon gunana araya di dinya? Ceuk Sirod bari neuteup ti kajauhan. Moal kitu aya bangsat mah Kang Sirod, jawab Nyi Epon bari nelak-nelak kanu keur pating rariung. Nyaeta nu matak ayeuna akang nyalingker oge bisi eta jelema rek maok pare abah, tapi piraku deui ari nu rek barang paok kalah terenang kitu nya. Kumaha atuh pilampaheun urang Kang Sirod? Ieu mah sadayana oge kalepatan abdi Kang, make hayang ulin ka kota sagala rupa, jawab Nyi Epon bari ngaharuk teh nyekelan leungeun. Ah, ulah sok ngelemahkeun diri Nyai. Pikeun manusia mah biasana kudu nyorang rupa-rupa kaanehan, rupa-rupa kabungahan, jeung rupa-rupa kasieun. Tah di antarana ayeuna urang keur aya dina rungruman kasieun, tapi urang ikhtiar bae nya. Geura urang deketan sugan jeung sugan urang bisa ngaleungitkeun eta kasieun. Moal naon-naon Kang Sirod, jawab Nyi Epon bari neuteup teh pupurungkutan. Leuheung di dinya deket ka imah urang Nyi Epon. Coba waktu tadi mah urang aya dinu jauh ti imah urang, ceuk Sirod bari terus ngajak leumpang kawas anu panasaran. Ari anu ting rariung sing horeng teh Abah Jamil jeung muridna keur ngulinting ngontrol kaayaan lembur nu matak pikasieun lantaran waktu harita kabeneran entas hujan atau puguh matak keung nu matak sarepi jarempling. Waktu ningali ka kaler Abah Jamil teh ngagabog nu matak manehna cicing sabab panon masih awas. Ningali ka anu jauh tetela teu kasamaran aya nu keur laleumpang, awewe jeung lalaki nyamperkeun manehanana. Atuh pok Abah Jamil teh harita keneh nyarita. "Tehol, kadoro ku ilaing euy. Tu aya awewe jeung lalaki deuleu keur kadiekeun. Saha manehna teh?" Ceuk Abah Jamil bari nunjuk ka beulah kaler. "Ke Abah, teu pati awas abdi mah," jawab si Tihul mani nyurang-nyurang bae bakatku hayangeun sidik. "Geus awas ayeuna euy." "Awas Abah, sigana manu maot babarengan waktu aya kolera di lembur urang, geura sidikeun ti kuburan eta bijilna," ceuk si Tihul bari ngareret ka Abah Jamil. "Bos, ari ngomong teh laing mah asal nyolongkrong bae, kawas ucing rek maok lauk," ceuk Abah Jamil bari ngareret ka si Kewen pok nuruskeun omonganana. "Ari laing awas Kewen." "Awas nama awas Abah, ngan ari rupa nama teu katingali," jawab si Kewen bari nempok ka tebeh kaler anu aya jelema keur leumpang teh. "Eta dedaganana kadeuleu tawan teu?" Abah Jamil keheuleun pisan. "Katingal Abah, ari awewe mah siga bojo Abah baheula, tapi duka teuing lalakina mah," ceuk si Kewen ngomongna laun. "Balagug maneh mah kabe oge euy, tapi teu nyaho eta ari anak Abah mah," ceuk Abah Jamil bari ret ka Jang Kamin anu harita oge manehna ngilu pok neruskeun omonganana. "Kumaha ari ujang awas?" "Awas Abah," jawab Jang Kamin. Da telak pisan ka eta awewe teh peda sok kacipta bae beurang jeung peuting sok kumalayang dina beungeutna. Sarigig-rigigna Nyi Epon teh nu matak manehna mah apaleun pisan. "Saha manehna teh ujang?" "Nyi Epon Abah, moal lepat ceuk abdi mah
margi dedag pangadagna jeung rigigna abdi mah apal nya ari kitu mah ngan saha itu lalakina saha moal saha deui atuh tangtu si Rod salakina jawab Jang Kamin bari ngaruk nya deui sarua jeung pikiran abah ari kitu mah keun hantep hayang nyaho urang buktikeun kalawan nyata lamun geus deukeut kakara bisa nangtukeun saha nu bener nah caritaan si Tihul jeung si Kewen anu bener teh atawa abah jeung Jang Kamin cek Abah Jamil bari netep kanu keur lempang maju ka manehna sarta hantem disidik-sidik ari anu ditetepna harita si Rod jeung Epon manehna tetep lalempang bari silih pun tangan teh manehna teh boleh netep kanu keur ting rariung hayangan gara nyahoan eta jelema keur naon peuting-beuting ting kulinting kawas anu arek maling ari resep ti peuting mah Kang si Rod abi mah ayeuna tos sidik Kang cik Nyi Epon bari lempang na teh nyekelan leungeun Jang si Rod sidik saha Nyai jawab si Rod bari ngareret tuh kanu ngariung opatan teh cik Nyi Epon jadi jag-jag ayeuna mah lempangna oge saha manehna teh jawab si Rod api-api acan sidik Abah Jamil Kang sareng anakna malah anu duaan deui mah moal lepat deui tangtu Kang Tihul sareng Kang Kewen keur naranaon manehna aya di dinya nya duka atuh Kang si Rod moal kitu mengkat ka urang mah omong Nyi Epon geus mimiti datang deui ka sieuna na terang teh saha make megat urang sagala Nyai apan urang mieus teh teu bebeja ka manehna mah eta bae panginten Kang si Rod pedah urang teu dongkap-dongkap tangtu abah nyuhunkeun bantuanana ka Abah Jamil bisi keungeun meureun maksudna pun bapa mah terus nitah pangmapageun saha anu terang urang bakal datang ti kaler Nyai apan biasana masuk ti karidul da ti kaler mah jauh leres deui nya rupina mah manehna teh biasa bae kuluntang kulinting tengah peuting paribasa mah ngalingling lembur bilih aya nu ngaraman tapi dina kanyataanana anu karasa ku urang mah lain kitu geuning lolobana mah pangartina teh dipake binasa bae nya eta atuh ari kitu teh mah manusia keun hayang nyaho aya naon pang manehna aya di dinya teh beuki lila beuki deukeut tungtungna gok bae amprok patepung di sisi pagar itu ieu pada melong kawas anu heran pisan Abah Jamil henteu ngarti si Rod betjol ti kaler ari si Rod henteu ngarti maranehna araya di dinya di mana si Rod ceuk Abah Jamil nanya sanggeus paamprok teh tas amang nganti kota Abah jawab si Rod tenang bae teu aya hate keung saeutik oge nah ari ti kota betjol ti kaler geuning ari dongkap ti kidul mah teu bisa laju Abah nah ceuk Bah Jamil teu ngartieun saeutik oge ku katerangan si Rod teh margi aya jurig anu berelong mata sakurilingna Abah abdi mah teu kuat ku sieun sanaos maksa-maksakeun maneh oge dapun bojo teu waniun malah malumpat waktu harita teh atau abdi oge kapaksa bae balik deui jawab si Rod bari ngareret ka si Tihul anu harita neuteub ka manehna jalan ka mana atuh bieu teh si Rod kadi itu Abah kapalih wetan jawab si Rod bari nyekelan Nyi Epon kabelah wetan paingan atuh jol ti kaler mapai jalan eta meureun nya anu terus ka jalan kareta api sumuhun Abah jawab si Rod tenang na eueuh nu ngaririwaan euy apan di dinya teh bet barolaah ti peuting sanajan ti barang oge sakitu motahna geuning ririwa-ririwa teh sedang ilaing manis juga ngagandeang ka deuleuna teh sugan dewek nu ngagogoh di dieu ih ari Abah malah lain ririwa deui Bah sigana teh ririwa mah terus-terusan bae nuturkeun abdi ieu mah ih matak teu bisa init Abah kurang-kurang mah malah pun bojo mah dugi ka teu ingat di bumi alam aya naon euy jawab Abah Jamil meni bengong aya nu megat Abah ceuk si Rod bari ningali deui ka Nyi Epon anu harita pupurungkutan dipegat ku naon ilaing teh si Rod ceuk Abah Jamil hayang nyahoeun dipegat ku jelema nu jangkung gede ih gede teh Abah gede mana jeung dewek
Ninggal Bah Jamil kitu celok ketek Sirod teh seuri sanajan kersieun oge ari ningali kitu mah teu burung manehna seuri. Bet ingat ka anu tadi waktu aya nu megat dibanding-banding gedena jeung Bah Jamil anu jengke awakna ngajurung kunung bet kadeleuna teh leutik. Kunaon ilaing teh kalaka seuri Sirod ngaheureyan? Tanya Abah Jamil bari nyorongot. Sanes ngaheureyan Abah, sanaos Abah nganggo taraje oge jangkung itu Bah. Eta bae abdi oge ngan ukur semet palangka kanana sirah teh. Benar eta teh euy, tapi nah geuning laing bisa balik deui. Nah moncor kana palangka kanana. Sanes Bah, namung tuurna eta jelema gede anu rongkuh teh ku abdi dikadek mending belewak Abah bedog abdi teh. Malum ngadek sieun mah leuwih bedas batan ngadek biasa atuh belewak bedog abdi teh ngakan daging eta jelema gede. Burial getihna keluar meni muncrat. Ih, paur Abah. Malah pun bojo mah harita teh ngalanggarak. Kumargi pun bojo ngalanggarak gancang ku abdi disangke dibawa nyingkah. Bari ningali eta jelema gede anu nyengir jeung melotot nempo sukuna anu dikadek. Ari bedog abdi mah teu dicabut deui da pageuh. Cul bae dina ping-pingna anu dikadek. Nuhun Abah, abdi salamet bisa ngejati eta tempat. Abdi yongjon bae manggul pun bojo da ngalempre teu ingat-ingat. Tuh di ditu kakara abdi leren bakat kuberat manggul Nyi Epon anu sakitu benerna sarta terus abdi usaha sangka Nyi Epon ingat deui. Alhamdulillah Abah, Nyi Epon emut deui harita teh sarta terus ku abdi diajak lempang ka dieu. Bae teu waleh diriwa mah nutur-nutur ngegebreg-gebregkeun awi. Jawab Sirod bari neuteup. Oh gitu, cek Abah Jamil bari kerung teh unggek-unggekan. Teu lila terus manehna cangkat bari pok ngomong deui. Henteu bohong eta teh euy. Ih, ari Abah ku teu percanten. Mangga bae tinggalan margi bedog abdi oge dikantunkeun di dinya. Keun, lamun bener kitu mangke subuh ku dewek rek diteangnya. Palebah mana kira-kirana? Tuh Abah lebah ditu cek jang Sirod bari nunjuk ka beulah wetan. Oh, didinya paingan atuh. Tapi hati-hati sianya Sirod lamun ngabobodok ka aing engke subuh ku aing rek dibuktikeun. Ayo balik ka ditu. Ngitoha ilaing geus meta tulung kudu mapagkeun ilaing dipapagkeun ka kidul ari peceng hungul ti kaler. Dasar maneh mah tukang ngalieureun batur. Omong Abah Jamil bari ngulangkeun leungeunna nitah indit ka jang Sirod. Sirod teu loba omong harita keneh ngaleos dicekelan ku Nyi Epon sabab manehna sieuneun lantaran gawe jang kamin ka Nyi Epon melohong bae kawas hayangan ngarekab nu matak mani atoheun. Barang Sirod ngaleos teh gancang bae leungeun Sirod ku Nyi Epon dicekelan. Sirikna teu dibebedol kawas anu hayang antel. Ninggalikeun pola Epon siga nu ngabebita jang kamin mani olohok neuteup teu ngicep-ngicep tina bakat ning kabita ti korolok-lokan sarta neureuyan ciduhna ku manehna teh kacipta boamun datang ka imah. Sirod jol-jol gerebek tina bakat ning ku bogoh kitu sangkaan manehna kabawa ku rasa sirik. Barang geus datang ka imah kasampak Bapa Dasuki harita teh encan sare lantaran hatena melang sok sieun Epon cilaka. Tapi barang jol daratang manehna teh mani kiak sarta nanya hari weus-weus tina bakat ning ku bunga. Epon, nah hari ulin teh ampleng-amplengan kitu. Coba Abah mani teu geunah cicing ye. Tita tadi celing cingcat kawas hayam keur endogan. Ari waang Nyai cilaka. Tepapanggih jeung Abah Jamil. Papendak Abah, dia di sisi kebon. Jawab Nyi Epon bari ngareret ka salakina. Papendak di sisi kebon. Nah, aku Abah diparentah mapagkeun ka jalan, ari panggih di sisi kebon. Duka atuh, da kitu buktosna Abah. Abdi mah teu terang naon-naon, ngan pendak bae dia teh. Keur marayun ka kaler, kawas nareuteut kuburan. Nah Nyai teh jol ti kaler deui ceuk Padasuki bari heraneun. Sumuhun margi dongkap ti kidul mah seueur anu ngaganggu. Jawab Nyi Epon teu terang-terangan dipegat kuno berlong. Ari jalan ka kaler mah kawetan heula meureun nya. Sumuhun Abah mapai-mapai sisi sawah anu terus kana lebah awi anu ting raroyom kenca katuheunana.
Ari jalan kadinya teu aya nu ngaganggu kitu. Aya Abah, jawab Nyi Epon pondokna kareng ngajawabna teh. Diganggu kunaon Nyai? Taroskeun bae tah Kakang Sirod Abah. Margi abdi mah harita teh henteu emut, jawab Nyi Epon bari ngareret ka salakina. Kumaha Jang Sirod anu ngagangguna teh? Kieu Abah, ceuk Jang Sirod bari dadak-dak ngadongengkeun lalampahanana ti ngawitan mios ulin dugi ka waktu harita. Barang tamat nyaritana Bapa Dasuki ngahulang tina bakat tingku heran jeung ruwas kadienakeun ngadenge dongeng mantu teh atus sanggeus rada teteg pok manehna ngomong deui. Keun bae atuh Ujang, Nyai ari kitu mah jeung bae nama gara salare ka ditu. Nu matak ceuk Abah oge, engke deui mah ulah sok ulin ti peuting. Tak kitu kajadianana ari nu ngidel peuting teh. Bapa Dasuki bari netep ka anakna anu harita keur ngeluk ngadengekeun dongeng Sirod bet ngadak-ngadak baluas. Jung, gara salare ka ditu. Nah kalaka ngareluk geuning baluas keneh kitu. Sumuhun Abah, jawab Nyi Epon bari terus ngajak salakina ka kamarna. Sanggeus araya di kamar terus maranehna salin ku pakaian nu barasih lantaran anu tadi mah pakaianna kalotor. Sanggeus maranehna salin dug ngagoler dina kasur. Manehna ngalamun bae ingat kanu geus kaliwat di sawang-sawang bet paur hariwang ka geus nakeun. Kang Sirod teu sangkanya ka urang mah meuni loba pisan gogoda anu tumiba. Tanya Nyi Epon bari ngagoler teh manehna netep lalangit kamar anu kacaangan ku lampu tempel. Keun bae Nyai sing sabar, lamun urang leuwih loba gogodana artina urang leuwih loba benerna, jeung lamun urang leuwih loba ngalakukeun salahna urang bakal gancang ti gubragna. Ku kituna keun bae Nyai sing sabar, da buktina dilawanan ku sabar tawakal mah Gusti Allah nang tayungan, jawab Sirod bari netep ka bojona anu ngagoler mata kabita. Sumuhun Kang Sirod, keun urang mah ulah woleh sabar bae nya bari ikhtiar. Mugi-mugi Gusti Nu Maha Suci nang tayungan ka urang duaan. Gerak kulem atuh Kang, margi ayeuna parantos wengi. Mangga Nyai, ke urang mareuman lampu heula nya. Ngarah sarena tibra, jawab Sirod bari kojengkang manehna turun heula tina tempat sarena terus nyamperkeun lampu tempel. Fuh ku manehna ditiup pas parem sarta reupoek. Aduh Kang Sirod, meuni medem kieu geuning. Keung abdi mah Kang, ceuk Nyi Epon muring ngisieun keneh meureun sabab parasaanana. Masih ingat ka jaksa teh. Nyai tong dipake ka keung kasieun poek lampu mah. Keun da biasana teu aya bentena sareng peureum. Namung anu penting kanggo urang mah kedah caang hate bae, kedah eling ka Gusti Nu Maha Suci. Reup atuh peureum Nyai ngarah teu poek, jawab Sirod semu dodohon pisan ka pamajikanana teh. Jep harita jarempet aya nu nyarita atuh manis sepi jempling karasana rehe comrek duka sare henteu namahangan anu tetela jempe. Urang tunda ayeuna Sirod jeung Nyi Epon anu keur araya di kamarna, ayeuna urang guar deui lalakon Abah Jamil. Ting peletok sora awi anu harita dibeuleum kadenge ka mana-mana malum ku kitu teh mah da durukan ngabebela. Katambah nu dibeuleumna pancar anu geus gararing atuh puguh maneh hibar keur mah caang ku bulan. Opat jalma keur ngariung bari mubuy-huy boled. Maranehna teh ngahaja haritan teu sarare lantaran panasaraneun sabab tadi manggih beja Sirod geus ngadek jaksa atuh Abah Jamil keukeuh hayangeun nyaho buktina engke subuh rek diteang kitu pamaksudanana. Nu matak harita kagok terus bae ngadurukan sararea teh sarare. Abah, jelema naon anu tadi disebut gede ku si Sirod teh? Tanya Jang Kamin ka bapana. Eta teh jaksa Ujang. Ari jaksa teh buta teh Abah. Nya meureun, sabab Abah oge ari sabenerna mah. Encan heula anu dicaritakeun ku Sirod teh. Tapi ari ngadenge dongeng nama geus ti indung bapa Abah. Nanya si Sirod wani ngade ka eta jaksa, cuk si kewen hayangeun nyaho pamandanganna Abah Jamil. Bisa jadi waniun bakat ku sieun meureun.
Jawab Abah Jamil bari karung. Tapi nah aya jaksa gede-gede bodoh Abah, pira kuntung ngalawan. Abdi mah teu kaharti. Tanya si Kewen bari gogodag. Lain soal ngarti jeung teu ngartina Kewen, tapi soal percaya jeung teu percaya. Tah eta anu kudu jadi pikiran ilaing teh. Nah ilaing percaya yen aya jaksa, lamun percaya nah percaya deui yen si Rod bisa ngalawan ka eta jaksa. Lamun teu percaya yen si Rod bisa ngalawan eta jaksa, nah percaya kana omonganna si Rod. Ngabohong manehna teh atawa henteu. Tah di dieu kapaksa ceuk Abah oge kudu buktikeun. Jawab Abah Jamil bari neuteup ka si Kewen. Kumaha lamun urang buktikeun ayeuna Abah? Cuk si Tihul bari melong ka Abah Jamil anu keur neuteub ka si Kewen. Tah lamun rek ngabuktikeun ayeuna, pangarti urang picik. Tadi teh tes tarungna si Sirod jeung eta jaksa. Urang bieu ngadenge yen Sirod teh sanggeus ngadek ngaleos, hartina kabur ninggalkeun eta jaksa. Lamun urang ayeuna nyampurkeun ka dinya, sarua bae jeung ngasongkeun maneh hayang dibinasa ku jaksa. Si Sirod anu boga dosana, ari urang anu cilakana. Ta eta teh ketempuhan buntut maung deuleu. Najis aing mah, najis ketempuhan buntut maung kadua kalina. Ketempuhan buntut maung anu mimiti oge geus sakieu nyeri perihna deuleu. Komo deui lamun ketempuhan buntut maung anu kadua kalina, meureun leuwih ti kieu nyeri hatena. Ceuk Abah Jamil bari camberot. Nah atos ketempuhan buntut maung Abah teh, jawab si Tihul heraneun. Ari ieu gondok sia pindah ka aing lain ketempuhan buntut maung. Abah Jamil bari nyantor sarta nyagapan gondokna. Eta meuni beratnya Abah, jawab si Tihul bari nyagapan beheungna deui. Ari dipikir-pikir mah bang baungeun manehna teh. Nu matak ceuk Abah oge, turut bae ayeuna mah nu jadi kolot euy. Ulah kabawa ku pikiran anu hayang gurung usuk. Kudu asap jejehan hirup mah, kudu landung kandungan lair aisan. Bisi kejadian cara ieu. Omong Abah Jamil bari mencet anu ngaburayot. Sumuhun kitu Abah, abdi manggiringan bae kana pamaksaran Abah. Kumaha anu dimaksud ku Abah teh? Ceuk si Tihul sumerah kana kahayangna Abah Jamil. Engke lamun geus nyada ka subuh kakara urang teh angka eta tempat, sabab lamun panon poe geus mimiti rai-rayan caang anu kitu mah moal wanion ngajentul bae, sabab urang mah bagian urang meureun maranehna mah sarare. Nya kitu eta teh Abah, ceuk si Kewen ngilu nyarita. Nya ceuk dongeng mah euy, tapi Abah mah teu nyaho anu sabenerna. Ayeuna mah urang buktikeun bae ayeuna, peek saraksian engke lamun dewetan geus brai-barayan carang cangtihang. Jawab Abah Jamil bari terus bae nyuruhan durukanana. Beki lila beki tiris tetela nyedak ka subuh baju karasana baseuh atuh henteu matak heran lamun eta durukan teh ngahaja di sina gede kawas hayang ngabebela atuh puguh matak betah rasap bari muboy huwi sarta bari ngarap-ngarap hayangeun geura brai caang. Sanggeus harita janari hayam reang kongkorongok patembalan jeung baturna dewetan geus rai-rayan siga nu geus balebat. Atuh Abah Jamil atoh manehna maneh ngarenghap sarta ngabatakan suku ku manehna dijejekeun geus kitu manehna nangtung bari ngomong ka si Tihul. Tihul, Kewen, ayo ayeuna mah euy, urang ka tempatna si Sirod dipegat jaksa. Geura urang buktikeun ku urangnya. Nah si Sirod teh nyaritana ngabohong atawa henteu. Lamun ngabohong engke oge kanyahoan, tapi lamun teu ngabohong tangtu ku urang jaksa kapanggih teu bisa leumpang. Mangga Abah, jawab si Tihul bari jung manehna nangtung. Ari teu lila terus deui si Kewen jeung Jangkamin oge narangtung. Kudu ti katabihan panginten Abah ningalikeunana oge, ceuk si Kewen reyang-reying ngadengekeunana oge. Wah, nah make ti kajauhan sagala. Kumaha ge lamun aya cileuh anu nagleg hayo ka deuleuna si jaksa. Kumaha lamun urang dirawel Abah engke dikokos gado cakrek cenah. Rada sieun abdi mah Abah, ayo urang balik deui keuna naon make jeung nyirikeun nu kitu patut sagala rupa. Isukan bae ari geus beurang ulin ngaliwat ka dinya. Kapikiran ku batur atuh kasebelahan diisukeun mah. Ayo bae tuturkeun dewek ayeuna mah.
Borangan teh kabina-bina teuing, jawab Abah Jamil bari terus ngaleos ninggalkeun eta tempat. Atuh bring ku sadarea Abah Jamil dituturkeun lempangna mabal ka kebon beuki lila beuki jauh. Sarta eta daerah teh ayeuna mah rada caang sabab ti wetan balebat tanda panhon poe bijil. Cahyana geus sumirat atuh Abah Jamil segut lempangna maninga gidig hayangeun gerak jol datang. Waktosna kabujeng sae pamiarsa, sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.